pupuh pucung. Nu kumaha pupuh pucung teh? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Pupuh pucung miboga watek pikeun ngagambarkeun piwuwuruk, wawaran, kaget atawa eling. Palanggeran pucung 12U genep A 8E 12A. Contoh pupuhna. Hayu batur urang diajar sing sukun, ulah lalawora bisi engke tenang, batur seuri urang sumegruk nalangsa. Tah kitu padaranana.